aw kifarotin atawa kifaroh aw ghairiha atawa salianti anu kabeh. Fatak tadi mangka ngadorong maka ngalakukeun anjeun makana perkara amkana anu kongang itu emak ka anjeun min hatin anu kabeh. Jadi dosa anu kahiji teh nyaeta ninggalkeun pirang-pirang kewajiban ti Allah, sapertoskeun ninggalkeun salat atawa ninggalkeun puasa atawa ninggalkeun zakat atawa ninggalkeun kifarat atawa saliantina kabeh naon gitu aya dosa ka Allah. Wasania dina kaduana eta dunubun pirang-pirang dosa bainaka antara